yang digawe doang. Bah. Beda jeung perjuangan abah baheula mah. Hari perjuangan abah nu baheula kos kumaha gitu. Perjuangan abah mah baheula kieu ya. Soal money, saya punya banyak cantik. Kalau segini cukup buat kamu. Maksudnya kumaha Pak ieu carita? Misi aing berhasil ayeuna. Berhasil kumaha? Urang teh ngarti ieu. Benar geus dibawa ka Bekus Menir. Geus dibawa ka markasna, geus dibawa. Di dieu urang kedalkeun. Kumaha kitu tah? Mumpung manehna keur mabok, urang bunuh, urang paehan kabeh silahan. Urang cokotan bener, urang cokotan senjatana. Upetina kabeh, urang duitna bagikeun ka masyarakat. Bener eta pisan. Di dieu urang paehan wae. Heeh. Mumpung can jauh. Ayo urang. Go, serang. Serang. Rodan ku aing anjing. Bagikeun eta duitna. Alih-alih merasa bangga, kita justru merasa tidak ingin tahu bagaimana sebenarnya Goyang Karawang tercipta secara luar biasa dari pengorbanan-pengorbanan pendahulu kita yang dengan kerja kerasnya melawan para penjajah dan merelakan nyawa mereka untuk ketenangan yang saat ini kita rasakan. Untuk menghargai jasa mereka, Goyang Karawang jangan pernah kita hapus dan lupakan. Tapi jadikanlah pengingat bahwa kota Karawang sejak zaman dulu merupakan keturunan seorang penjajah. Jika saja Goyang Karawang dulu identik dengan cara pejuang mengusir para penjajah, kita bisa saja melestarikannya dengan mengusir para perusak lingkungan.